Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing pamirsa. Alhamdulillah dina waktos ieu arurang sadayana tiasa patepang deui. Sim abdi Ida Lestari di acara Warjan Warta Jajanan. Dina waktos ieu warta anu bade dipedarkeun nyaeta jajanan anu hits di zaman kiwari. Khususna wargi-wargi Kecamatan Tegalwaru. Makin dieu makin kreatif dina ngawangun usaha jajanan. Contona di daerah Loji aya hiji tempat anu namina Banana El Khalifah anu ngajual cau crispy. Cau naon eta teh? Penasarannya? Hayu atuh urang tingali liputana Mangga ka Silvia. Hatur nuhun ka Ida Lestari di studio. Aina abdi di tempat jajanan anu nuju hit di zaman kiwari. Selengkapna urang temaros kan. Ya. Terus mohon wae aya di rasa di cau. Rasanya banyak. Rasa rasa vanila, strawberry, radicchio, ini sama mocha. Tapi pada bisa lumer misalnya pokoknya mantul jantung kalau pemirsa anu hoyong nyobian cau crispy dia biasa langsung ke tempatnya di daerah Loji sakitu laporan Ki Abdi langsung ke Ida Lestari di studio. Atur nuhun ka Silvia. Sakitu wae warta anu dipedarkeun ayeuna. Tepang deui sareng Ida Lestari di acara salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.